ayo wadoyok euy. Lah, orang kamari atan ayamna. Aku nyebut euy. Anjir si Buri ku aing beunang sia teh kehet. Aduh ngajual hayam si Paisa ka aing ngogok ka aing. Ah, gaswati mah deui ka dieu euy. Gaswati mah euy palaur. Aing mah gaswati mah euy gaswati. Aing untung aman. Tadi aing mun kapanggil ku Mang Doyok, mun pencet aing ku Mang Doyok duh. Aman, aing selamat oke alhamdulillah. Kemarin aing ngejual hayam si Paisal anakna duh. Tuh. Mang Doyok euy. Alhamdulillah. Don. Aing kitu sia-sieun ku Doyok. Lah, asian mah hanteun, asian naonna tuh tepir awak gede eta mah. Kawani eung Doyok mah. Namanya pedah naon sieun ku Mang Doyok? Kan aing ngejual ayam si Isa anakna. Dijualna ka saha ket? Mang Doyok nang koin dijual da 100.000 da melek pek Mang Doyok emang gitu aja lah. Disuat misalnya yang minta 200 gen hampir 100.000. Tapi teh sieun sia ku Mang Doyok na. Lah, Mang Doyok awak pek gede. Oh kawani ieu jabrot. Nah atuh sia mah hayam si Paisa dijual deui. Oh kapan antar apa tuh kesuan tanya lain ayam si Paisa. Saya mengarana tuh nama kekong korong. Hayam Paisa, macam kong korong. Mana kau ingin mau dibawa ayam Paisa mah? Aing ngajualna ka saha sia Buri? Mang Doyok. Anjay. Mang Doyok ini. Iya wani-wani kayak ngejual hayam si Paisa ka aing dia ngajualna teh. Ih, bang pura-pura maaf. Aing pemanggil eta mah. Udah aing si Paisa ayamna. Heh sia gitu. Halusnya motor aingnya. Coba kasih. Thank you. Sayangnya motor kieunya. Si guru tuh wajar lu. Orang goreng rusak. Lu bapak tujuh aku lagi di mah. Kasih biar di mah. Wah, kabeli. Jalan. Montong rusak. Di rumah aing ini aja Bang itu. Doyok, dah, cek pabanyikan Pak Doyok. Tah keridinya, beli ayam geprek, kudu ditungguan cenah. Keur meuli yang geprek naon pamit cikan aing diladeuh keur ngabaso. Kipu ka aingnya. Ya. Pamajikan urang mah keur ngabaso tuh meuli baso. Hayang baso ku aing dipanglikeun. Urang erek ieu heula aing transfer KBRI ka dieu, KBRI link. Itu dah, Awas rek. itu dah. Awas si aing teh. Montong diorek. Motor mahal lah diorek. Oh Doyok, iya wayahna motor dibawa ya, bukan datang. No. Oh, lagi teman ayam. Aing mati lagi. Mumpun dicoba tar. Leget. Motor manehna mah. Suruh kieu patut. Coba aku nanya dulu dia mah. Aing entok teh lahur. No. Ih, aing sugan teh boga upi aing nginjem aing 200 mah. Ih, lain lelubungan angling membuka magrebet teuing. Asahan nyebut nya. Oh, iya. Iya atuh uang gawean we si Luki. HP ieu teh nya uang gede ke 200. Kayak suka ditebus di ieu. Tah, engke HP na lamun ku urang. Lutfi ti dieu ilikeun. Tangke lamun geus ditunggang. Telepon HP na. Cakep ini bagus. Yuk, Cicing di dieu sorangan mah. Kayak lamun ieu HP geus kaciri dibikeun. kalau telepon we. oh siap. Heeh. Alah, ya ugi Kamang. Alhamdulillah, pasti mana Bang Doy? Aduh, aing ngaki kabeneran ya. Ki uing teh keur aya ieu ya bieu teh datang paket enggai pamajikanna eueuh.
Ya wayana tulungan duit 200 nu da HP heula ya tah. Tah. Heeh. Awali layeung keke. Butuhna sabaraha? 200. Aya isi mat 200 mah Bang, gan eta duit panas. Nya ulah lila-lila we pokona mah kitu. Cih, heuh atuh cik nyabak. Kapan ieu tiis ki? Iya panan ladang ieu. Oh, heuh geus intina mah kurang kali gantian ieu heuh. Mitrena. Oh, nuhunnya. Oke, siap. Ih, nasaha ieu nu nelpon ya, we. Bang, woi. Aya nu nelpon ya. Bang. Aya nu nelpon. Ah, anu telepon. Nasaha atuh nya? Teuing tah. Assalamualaikum. Halo. Mohon. Iya. Oke lah nya, sekarang ieu mah penting di bisnis. Assalamualaikum. Oh, heuh. Masalah tanah. Heuh, kira duit nanti dikirim ke. Yang 3 miliar lain. Sakedeng dikit cair cicing dengon. Cicing kalem. Kalem. Malin! 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 Cier nakal kamana wadoyok nu dirasa euy. HP dibawa jaba duitna geus deui euy. Wah, aing mah cilaka ieu mah euy. Aduh, aing ada bana kempes ieu teh. Coba ieu burit ya. Kumaha Mang? Urang rek nambal heula Mang sakedeung. Kumaha tuh? Oh, ayeuna pisan. Oh, da gua sakedeung. Bun, ayo. Bun. Kumaha? Yo, Bun, urang pan aya perlu tah mamang urang nelpon, erek bisnis motor. Iya, ban kempes tak pang nambalkeun tuh tambalanna tuh. Siap. Ya, kau yang buluhan tah. 20.000. Cewek padahal mah tuh. Enggeus, mana mah jong mana yang semangat. Mana mah lamun can dibere duit terus semangat. Heeh. Kade tambal. Siap, Pak. Tenang, beres Urang lah. ini teh nya. Ya, Sama mang urang ada kuan, heuh. Mana ya tambalanna aduh. Buat kapang ieu teh. Tata direutna anak ge. Kajen sare we lah teu bae antep motor wadoyok mah. Motor teh apes, motor teh jadi anjir. Bun. Nasi teh kita nambal teh kumaha ku aing duitna geus aing ieu na kempes keneh. Bun. Astagfirullahaladzim, si keher ku aing ditanambal ka molor. Bun. Si goblok ka molor ku aing ditanambal. Dibanjur ku aing dah.